Sore-sore ngadeuweung haleupeun empang. Ting adahar bala-bala jeung cabe langsung tina tangkalna. Tinitas Wayati sapopoe di kampung. Singkat carita geus isuk deui we ieu teh. Diawalina ku muka-mukakeun dinding-dinding kehidupan. Biar mentari pagi menyinari sayang kaak Wayati. Hahaha anjay. Lanjut we di dieu Wayati ngagulung-gulung karpet bari lalauna. Sok sieun si bocil hudang keur teh can bareres ieu teh di imah teh. Ieu mah lampungan reupray we hayu ngaselkeun ampun teuing. Tuh paneueuh we encan-encan oge si bocil teh geus hudang we encan ge bareres di imah teh. Hudang teh sok hayang dipepene deui si eta mah. Ya bapana ageroan burukeun cenah pangagorengkeun sangu cenah reka kebon. Tung teh teu lila dipepene na teh nya seak we teh ka dapur rek nyisikan buncis rek dihijikeun kana sangu goreng. Teu boga di sayuran nu sejenna mantak buncis oge keun bae we nya nu penting mah sayuran kitu nage buncis nage teu pamere nya kamari. Busrang gasreng teu lila teh asak we teu tinggal libreuk we diasupkeun kana kerese. Kita dina ompreng bapa barudak mambung cenah amina geuna kari miceun ari urutna. He gae atuh cek we teh lanjut we ku teh nya ditalikeun diteundeun we kana tasna. Wajeng nanaon diahkeun bae ieu we nya hitung-hitung sarapan we ieu ge di kebon antepkeun we cetengke daek kanteuran atuh ka ditu. Cup diasupkeun kana tas jeung bedog jeung sagala we rupaning tek-tek bengekna nu rek dibawa ka kebon. Ade cenah poho caina teu kabawa atuh aya teh nyicikeun heula caina teh besti untuk teh naheuran kamari teh loba. Di ari geus aya mah geunahnya siap kali ngangkut we. Geus beres persiapan keur ka kebon. Barudak lagi geus singkil make sepatu bot da sok paur lincak oray cenah di jika kebon teh. Lincak tunggu lincak oray mantak cenah aman lamun make sepatu bot mah tila teh manehna teh mangkat we teh di dieu teh arek nganco heula nya besti sugan we aya deungeunanun keur batur kejo. Teu ngajamugakeun eta lauk anu boga teh ampun cing we teh ieu mah tungtungna teh we teh sesebret we heula ieu na jadi Wayati nya can dibersihan teh kudu ngagoreng sangu behung. He kitu penghuni sarung geus ngadaragoan yang di marandian. Hayang mah atuh maneh teh marandi ku sorangan dudungan keur ariweuh teh ih ieu mah da ampun we kudu we di mandian ku dudungan teh kudu gogosol we. Hayu teh teu loba-loba tinggi mah besti mandianeuna teh saeutik ukur aya beunana 3 menit ge beres lamun digentakeun mah. Beda we atuh sok loba gangguan geuneun ku si bocil geus ini heula geus itulah tungtungna mah sok poho deui we diantepkeun aya nu sami teu kitu besti. Tuh pancan ge beres we teh geus aya we gangguan teh mah nitah ngajungjungkeun caur keur nyale cenah ieu berat atuh we teh ini heula ngagotong sale. Sok aya we geuningan gogoda teh besti heuh dijungjungkeun ku teh nya besti itu lanjut rek dipoekeun ieu teh. Bocil hayu we ngarewok-rewok tunggu tinggalkeun we ku Wayati teh. Nan ingat tadi teh gagang sapu teh geus ngulang-ngulang cenah ka dieu bulukeun cenah gawikeun urang cenah dipawon ieu cenah can disapukeun mantak Wayati teh disapukeun we heula tu besti kat balala kat jeda ieu. Ka carita waktu geus sore deui we teh Wayati teh keur ngadaweng pipir empangnya bari ngadahar bala-bala. Mumpung cabe di imah geus beak mantak langsung we ngadahar bala-bala teh tina tangkalna si cabena teh besti aduh mantapna ieu mah ada sensasi tersendiri we pokona mancan cabe anu tina tangkalna langsung mah besti. Tukang kameramen teh teu balik video teh ukur leungeunna we. Hungkul diposting teh jelemaana sapasi geura urang balikan deui geura besti. Mangsa di Wayati tukang kameramen aya teh tukang marana tripod lain sasaha. Oksiun beak we. Ieu mah cabe satangkal teh besti ku bala-bala hiji heuh da bala-bala ge segede-gede piring geuningan Wayati teh ngahajannya teh nu badag. Ada mah hiji ge wareg cabena 10 wah ieu mah wareg pastina besti heuh sakitu we video ti Wayati hatur nuhun kanu tos nongton.